Siti, Cek Asih, Cek Ani, jeung Cek Yati dina hiji wanci Imah Cek Asih kamalingan buru-buru merenya ka warga. Gawat ka dieu, Cek. Hah, aya naon ieu teh, Cek? Terpenting di Mahdi aya maling. Hah, galing, bukan Cek maling galing mah. Ai Cek, maling lain galing. Aya naon ieu teh, Cek? Dadaungan teh aya ucing-ucingna katabrak ka Cek. Naha ai Mang Rohman, maling lain ucing. Hah, maling? Mana? Maling mana? Alhamdulillah korek oge. Oh, sugan teh neangan ucing. Iya ayeuna mah damukeun ku cepil. Terpenting di bumi abdi aya maling. Aslina eta teh. Aya naon ieu teh Cece ngomong naon? Kieu Ciati keur penting di bumi abdi teh aya maling. Tapi anehna malingna teh nyerang barang-barang mahal. Malah barang-barang murah. Paralah meureun malingna. Malingna yang belanja meureun teu boga duit. Dalila ya Cek Ani bari mamawa boboko. Naon aya naon ya sarariweuh ieu? Maling, Cek, maling. Ah maling. Naon kapalingan jambara di masalah. Cek Asih nyaritakeun kajadianana. Geus ayeuna mah hayu urang laporkeun ka Pak RT. Ayo. Warga ka imah Pak RT ngalaporkeun Cek Asih anu kapalingan. Jadi gitu Pak RT. Leuleuh karunya teuing Cak Asih. Kumaha nya Pak cara ngelak eta maling anu meresahkan pisan. Kieu we ke penting orang pasang perangkap. Cak Asih simpen barang-barang anu alus ke si malingna datang. Tangkap bebarengan. Tangkep penting urang karumpul teu Asih. Setuju. Ece punten ya. Abdi teu tiasa ngantosan. Malingna kumargi abdi aya rapat desa di kantor. Ke amun tos katangkap malingna antosan ka abdi, oke? Siap. Burit-burit ece-ece rempong tos aya di bumi Cek Asih. Tos tilu zaman maranehna teh nungguan maling. Ece-ece geus ngarasa borosen pang-pang nama Cek Yati anu pangpayuna nurutan. Duh, Cek Siti anterin yang kacali. Ayo atuh. Tuluy Cek Yati jeung Cek Siti indit ka pancuran anu di tukangan imahna Cek Asih. Pas di luar Cek Siti ningali aya jelema anu keur kokorotak di tukangan imahna Cek Asih. Ece tingali eta jelema. Mana teu aya oge ah. Hayu urang gero Cek Asih jeung Cek Ani we. Cek Siti jeung Cek Yati terjadi kacaina maranehna tuluy ngagorowan Cek Asih jeung Cek Ani lalaunan. Ece eta tingali di tukangan imah aya jelema. Wah mana? Berarti maling teh ya. Hayu atuh urang tewek tapi lalaunan. Hayu. Duh, mana nya cak-cak teh? Sugan nu menang gede tiba-tiba nu kamari panan parabna si Jalu. Ece-ece nyamperkeun jelema anu aya di tukangan imah lalaunan. Ari pek teh bener jelema eta teh keur korak-karik jeung luwak teh jiga nu neangan barang jaker dipaling. Hai maling, kenal di dia. Henteu eueuh lain maling keur neangan cak-cak tuh na para. Nah hanya cak-cak wayak ieu. Apanan? Apanan hayu urang bawa ka Pak RT. Ayo. Mana eueuh lain maling. Ece-ece rempong bawa eta maling ka imah Pak RT. Nih, Assalamualaikum. Bapak RT ieu malingna ya geus beunang ya. Waalaikumsalam. Leuleuh eta maling teh, coba buka goblokna. Wanci goblokna dibuka maling teh padahal mah Mang Rohman. Kusabab geus penting akhirna Mang Rohman ditanyaan isukna. Mang Rohman teh diberi pertanyaan, hasilna teh aya pisan bukti bahwa Mang Rohman teh malingna. Tadi haja Cek Siti ningali sendal anu dipake ku Cek Yati. Kela eta sendal Cek Asih. Ih naon ieu mah menang malih ti Mang Rohman kamari. Ah, naon ece malah kalah nyalahkeun urang. Mana ieu heuh sasarua? Bener teu nomor sabaraha cirina naon? Nomor 8. Jandapna ya huruf A nang ngirian ke peso. Mana buru coba buka. Di lain da ieu mah nu abi. Ah, alasan geus buka. Udah bener nomor 8 aya huruf A sok ningali. Lu teu nyangka si ada ke situ. Saya mah tos kabuktos karena maling teh hati sanes Mang Rohman.
Ibu Ece anak tadi nuduh Mang Rohman nyuwun pihapunten. Geus ayeuna mah Ceyati endek dibawa ka polsek bari diproses. Ayo. Mang Rohman, abdi nyuwun pihapunten nya. Nya teu naon. Pihapunten ya Mang Rohman. Nya teu naon. Nya teu naon. Ce Siti, Ce Asih, Ce Ani jeung Mang Rohman tuluy uwih ka imahna sewang-sewang bari ngomongkeun Ceyati. Nah, Ceyati kitu. Buru-buru padahal makanya sorangan. Hikmah ti drama ieu nyaeta urang ulah gampang percaya ke batur kusabab bisa wae nu di deket jeung urang teh di tukang bisa wae eta palakuna jeung urang oge ulah gampang nuduh batur lamun can aya buktina.